Dina pedaran iya, hayu urang wanohkan kecap abong dina bahasa Sunda. Pastikan tos ngadangukan kecap abong atawa malah sering nganggo. Hayu urang pedar babarengan, naon hartina jeung kumaha cara ngagunakeunana. Janten, naon sabenerna rasa basa atau konotasi tina kecap abong teh? Intina mah, abong teh ngagambarkeun rasa nu karasa kurang merena atawa teu pantas. Rasa ieu teh biasana muncul mun aya hiji hal anu karasa teu adil. Tetela, kecap abong teh boga sababaraha variasi. Hayu urang tingali hiji-hiji. Nah, anu matak narikna unggal variasi teh dipake dina konteks anu beda-beda. Ieu babandingan 3 variasi kecapna. Aya abong kena, abong-abong, jeung abong deui. Supados langkung jelas, hayu urang tingali contona langsung dina kalimah. Kahiji, abong kena. Ieu mah aya patalina jeung parobahan sikep batur. Hartina, mentang-mentang geus beungar, hiji jalma jadi sombong ka batur. Salajengna, aya abong-abong. Ieu mah patali jeung kaayaan di luar urang. Contona keur nyindiran nu ngajual barang kalayan harga nu teu wajar. Pamungkas, urang tingali contoh babasan nu umum ngagunakeun kecap abong. Babasan ieu ngegambarkeun jalma anu resep nyarekan atawa nyala batur sakahayangna. Jelasnya, kicap abong teh geuning loba pisan nuansa jeung hartina. Tah saatos paham, kumaha anjeun bade nganggo kecap abong engkena?